overdosis rumah sakit, aduh lila teuing. Pak, Pak, Mama katanya Ke mana nih mama? ke pasar. Gusti teu salah ari mama. Mak itu Dandan meni menor, pakaian meni glamor, seungitna Gusti 10 meter meni wangi kieu. Rek naon ka pasar? masih apa? Allahu Akbar. Rek meuli tarasi kigituan. Ye mah, mama ari rek ka pasar dandan, ari aya bapak di imah tara dandan. Pak, Mama teh kikieuan teh jangan jaga nama baik Bapak. Urang teh eleh ku tatangga. Justru urang teh kudu leuwih ti tatangga ningalikeun ka tatangga teh. Ari sabenerna mama dandan teh keur saha? Ari Bapak, nya keur Bapak atuh. Pan engke teh cek batur teh cenah meureunnan eta pamajikan saha meuni sarareungit. Nya pamajikan Bapak. Terus engke teh cek batur teh cenah glowing eta pamajikan saha? Pamajikan Bapak. Kita meureun katingali meuni glamor. Itu pamajikan saha meuni glamor? Nya keur Bapak kabeh oge. Nya oge nya mah. Urang teh ulah eleh ku tatangga nya. Itu Bapak. Terus Mama nek angkat heula bisi kabur kasiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati mah. Nya. Euy bener oge pamajikan Uing. Ulah eleh ku tatangga. Justru kudu leuwih ti tatangga. Bener oge euy siro. Bisa wae. Sakit tuh. Ari akan leres ka abi teh. Yang leres atuh Neng. Mah. Isi tapi teh. Gusti. Astagfirullahaladzim, Bapak. Mama tos eueuh geuning. Sehari eta Tatung bojo aa. maksudna naon itu Bapak? Kela ieu naon di kikieuan? Naon maksudna ieu teh? Jelaskeun heula. Kan ieu teh ide mama. Cek mama oge, urang teh ulah eleh ku tatangga. Malahan kudu leuwih ti tatangga. Kan si Epul mah tatangga urang sabelah, pamajikanna 2. Papa gerek nurutan we 2. Lain kitu maksudna dah. Mah da tulah. Arek ngejelakeun deui. Astagfirullahaladzim, tobat. Tobat. Aduh. Coba, Mang, orang ada yang suara kunti gitu. Bener sih teh. Serius, belah mana? Eta dinya. Itu harus tinggal gitu mah. Yuk tinggali. Ayo. Belah mana sih teh Mang? Tadi hareup gitu deui. Aing. Kela. Belah mana sih teh Kamal? Aing sirip tahu. Pak, sorana tata. Setik. Sigana mau jauh di hareup setik deui. Badi tunya. Ayo tuh. Di mana sih teh? Tapi ramah eta di hareup setik deui. Ayo lanjut teh. Gusti.
mana tuh? Aduh, Mas. Eta tahuan. Suara mata. Aya karena itu. Gedean batis deket ieu mah. Hareup geuna mah juga. Kagok. Ah, wah suara ini dia. Goblok siapa? Anjing. Lu keur kieu eta mah goblok. Nipu si anjing. Lumayan, Wak. Tadi deui. Ingeus si eta era eta mah nu keur ngadon teh. Dia cara nunggu pemain ini. Tekan bapak bulat, bapak luas. Hari bapak, ulah gitu pak, emut-emut heula pak. Ah, kok mana mah? Geus moal mikir-mikir deui bapak mah. Istighfar pak, ari bapak. Amun bapak irit sawah kumaha? Sawah mah bikeun we ka batur. Astagfirullahaladzim pak. Ari imah ditinggal kolot rek kumaha i bapak. Sakalian mah bikeun ka batur. Dari bawang jeung muni rek di kumaha pak. Muni we bikeun ka batur. Ari budak kumaha pak. Taon bapak geus mengurus, sarua bikeun budak ka batur. Pak, atuh pak. Anjing. Pak. 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 Cicing. Pak. 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 Ari cara ngabedog ka baturkeun. Ulah tuh kamu mah. Jelaskan heula. Majikana dua, bapak gerek nurutan we dua. Situ maksudna dah.